ngadongeng heula. Geng geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui pamirsa dina podcast ngadongeng heula. Saat acan mulai caritana, kenalkeun nami abdi Sanevandi. Dina episode ieu abdi bade ngalanjutkeun carios Sasakala Gunung Tangkuban Parahu anu samemehna geus dicarioskeun ku Mika jeung Afzal. Pamirsa, tong hilap subscribe jeung like heulanya supados tiasa nonton podcast carita-carita Sunda lainna. Mangga urang sadayana lanjutan cariosna. Wilujeng ngadangukeun. Saatos nikah jeung si Tumang, Dayang Sumbi akhirna hamil. Bronga Juru, anakna laki, dingarana Sangkuriang. Sangkuriang resep pisan ulin lulumpatan kadua si Tumang. Sakapeung bari mamawal tumbak. Belewer dilempangkeun, klep nancep kana tangkal kai. Sangkuriang sorak-sorangan, bungah pisan lantaran tumbakna meneran. Si Tumang dihucuhkeun. Sebrut lumpat ngudak kana tangkal kai. Bangunkeun ngudak satu boroan. Sangkuriang beki maher bae ngalempangkeun tumbakna. Tuluyna mah lain saukur ulin lulumpatan, tapi mimiti diajar ngasruk kaleuweung neangan sato boroeun. Moro sato naon bae, careuh, pecang, atawa meunceuk. Jung geura moro kaleuweung, ibu mah hayang pisan dahar jeung ati meunceuk. Ceuk Dayang Sumbi hiji waktu. Sangkuriang tuluy indit kaleuweung, dibarengan ku si Tumang. Aneh pisan poe eta mah, sasatoan teh henteu aya anu katenjong ngaringkang hiji-hiji acan. Padahal ilaharna mah sok katenjo uncal atau meunceuk ke rendang nyaratuan di tegalan. Poe harita mah kawas saleungit ka mana boa. Sangkuriang geus asrak-usruk ka saban tempat, kalamping ka tegalan. Lapur sasatoan teh teka tampak, teu aya tapak-tapakna acan. Ari si Tumang beut ngadak-ngadak keblu deui, henteu daek lulumpatan neangan sato beureun. Di mananya kuring tiasa kengingkeun mencek ageng? Kuring mah moal balik ka bumi, duwi ka ngasilkeun hasil anu nyugemakeun, ceuk Sangkuriang. Awahing ku jengkel teu bebenangan, ngan lekek bae si Tumang teh dipencit ku Sangkuriang. Atina dibawa balik serta dipasrahkeun ka indungna. Hatur nuhun anaking pikeun nyangking ati mencek ka kuring. Saur Dayang Sumbi nalika nampi ati anu dibawa ku Sangkuriang. Dayang Sumbi ngarasa bingung nalika teu ningali si Tumang datang ka bumi sareng putrana. Anjeunna naros, "Loh, si Tumang ka mana? Nah anjeunna teu balik sareng anjeun?" Sangkuriang ngajawab lalaunan, "Hapunten Ibu, Tumang parantos pupuh dina panangan abdi. Daging anu anjeun dicekel sanes daging mencek, nanging daging kagungan Tumang." Dayang Sumbi puguh bae ka cidah atohna, dak-dak deg-deg ngasakan eta ati. Ngan barang Sangkuriang balakayan eta ati teh ati si Tumang lain ati mencek. Dayang Sumbi pohar ambekna, Sangkuriang ditoktrok silakna ku sinduk nepi ka ngucur getihan. Pamirsa, sakitu bae anu tiasa kuring carioskeun. Kumaha pikareseupeun teu caritana sejauh ieu? Pikeun pamirsa anu panasaran kana cerita salanjutna, tong hilapnya nonton episode salanjutna, sabab bakal aya halilintar anu bakal neraskeun carios Sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Saat acan ngeureunkeun episode ieu, tong hilap like, komen, sareng subscribe channel ieu nya supados pamirsa teu katinggalan episode lainna. Hatur nuhun kanggo pamirsa anu parantos milih video ieu kanggo ditonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.